Duh ya. Olahan makanan khas Sunda. Ujo. Aya opak, aya raginang, aya kaneker, aya lenring, aya saroja dan lain-lain ya. Aduh. Di dia tempatnya ya di Gor Futsal Desa Congyang Wetan tah. Tah ieu untuk menghubunginya eta tah katinggal itu tah. Tah untuk menghubunginya ini. Halo. Kalau butuh ini tah, kalau butuh makanan khas Sunda aya opak, aya raginang, aya kaneker, aya sasagon, aya lenring, saroja, aya DLL. Opak pujo. Sembako mah loba di mana-mana. Opak urang mah hayangna ge. Tah di dieu ye. Di jalan ieu jalan Desa Congyang Wetan. Di sagedengeun Gor Futsal Desa Congyang Wetan. Gampil lah. Gampil mirarianana. Patokanana alun-alun Masjid Besar Congyang, Kecamatan Congyang, alun-alun Congyang, Balai Desa Congyang Wetan, Gor, tah segitu.